Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, eta si Abah rek sawah mun make kacamata. Oh, abah tah hayang pisang cing pangbungkuskeun 10 siki mah ayeuna. Bener kos ada ka supermall we. Teh lain super mall wae. Bungkus lainnya. Hayo wah. Oh, Abah can goreng kewenya pamea tama bade mah disusulkan mari ku abdinya. 10 mun enak tuh can ngagoreng canaon kada rek jual beuh ti pasar. Kahade ceu ulah henteu 10 siki ulah bohongan wayana kudu dianteurkeun ka ditu. Oh, Bang, ka dipangorengkeun, ka diantarkeun ku budak ka ditu dipangbawakeun deh kae ngagoreng heula nya. Da pamper ku saha jeung siwa. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nuju di darama ieu teh, Wah, Bah. Tuh. Nah, hari maneh panyaho abah teh keur main kasur di dieu. Nanya deui. Atur di kamar ada maneh teh. Rek ka supermall atuh Wah, tempo setelana rek geus kieu. Tah, tempo pasna ge meuni alus kieu. Rek narit atuh Wah, piraku rek ka kota mah nu kieu. Ah, ari si Uwa sok aneh-aneh wae ah. Maneh kau sebuka wae domana di mati mana maneh? Oh nyata bae doma nama wing ge can boga. Ngan ayeuna mah ngarit sote persediaan we bisi wing boga doma. Kayaknya darama deui abdi mah bade teras ngarit. Ngatuh Bah nya. Oh aing labu teh lain tulungan. Aing Kurang ditulungan lah. Yuk. Dasar koroplak wah tingali heureuy we jelema geus gede oge. Aya domana can aya ngarita ti ayeuna. Kolot telin budak. Oh kolot ya? Kolot. Aku koloteun murid eta mah. Otan. Otan. Ka mana itu budak teh Otan? Tan. Nah, onta si mati ngobrolan wae betul keur nyo ucing oge nya. Ai maneh di teteangan teh ku kolot teh. Pakabet ngahare ucing. Astagfirullah, indung rek nitah. Tong sok ngaganggu mah ya nyekep nyo resep nyo ucing. Ya, indung teh rek nitah. Si Abah tadi pesen gorengan. Kumane panganterkeun ka sawah. Ah, mung mah ah. Ka sawahna ge panas. Meni geus kasep kieu na tuh Dasar budak, mangadulan. Maneh mah nya tak kolot sakitu ge. Bae ah kadulo ge. Nah, pokoknya matanya. Ampun, ada jelema aing keur nyawa ucing oge. Dar disurungkeun deui. Aya wae, dasar mah gelo. Sugana aya nu ngaliwat ya rek mahapekeun gorengan ka si Abah. Boga budak ge mending ngadul teuing banget pisan ih. Mana kabar amat? Kadia lah ye, kadang aja perlu. Saya naon, Cek? Arek ka mana? Arek alamanu nya tata, geus mawa. Oh, mahape gorengan tadi si Abah meuli gorengan. Can asak gorengan teh. Eke mahape ka sawah ka si Abah simpangkeun nya. Heuh, jauh teh sawahna. Teuing di mana teh nyaho sawahna teh? Oh, atuh kitu mah kumaha tuh? Heuh, poe tangan aya nu macul eta di dinya eureun. Heuh, gae lah, Terus sakali nyawa rek saha alamanu. terus yang saha nu macul nama bos apa? Ka eureun nebikeun pokona mah. Heuh, gae lah. Atuh sok padahan. Ya, mahapenya ke si Abahnya. Tadi si Abah meuli gorengan, da tadi can asak. Geus ieu teh sakieu pesanna. Heeh, mahape we eta. Heeh, gae atuh nya. Eh.
badak mah aduh lempang seupik oge. Aduh. Kesengah poe da ieu teh, tapi nu ganturan can ka dieu keneh wae teh. Kamana cenah di tita teh satu beres da ieu teh. Teu saklek teh. Teu saklekeun kudu tajong heula nu kitu saklekeun. Tukang warung eta mah ku budak nu sok nipu tani. Eta atuh salah murnya eta teh nya. Eta teh sieun dianyuk bah. Terus dianyukan wae pan warung eta mah. Wah, enak mah tanya wae, kurang susul wae enak mah lah. Tebal ka dieu meureun. Ayo susul, Pak. Gagah ini. Ayo. Heh. Kudu susul heula ieu mah. Teu kapiku. Mot. Ayo mana rek ka mana mot? Are kala manuk. Kade lah. Ngan ieu mawa gorengannya si Abah. Tadi diukur lah. Mah ngabak ieu si Abah. Dina teuing. Reueuh heula di dieu. Bisa capek. Manuk panas bisa ya halibar ieu lah. Mana eta mot? Tuh, mawa gorengan. Oh, kadaharan. Heeh. Karan bening euy. Pasarna si Abah pan ieu teh. Kebenaran. Ngan dengekeun. Enceng laparnya tita tadi. Aduh. Pan ieu nu si Abah da mah bikeun. Daripada dia bawa kali itu mah jauh. Sawahna ge di mana sawahna ge? Ada urang eta apal. Heuh nya geus. Daripada ayeuna jauh-jauh. Ngambek mah ieu si Abah. Kurang-kurang. Kamu mah Anu bener atuh. Oh nya aku mah nya. Heuh da kabita urang oge atuh. Beneran keur lapar teh mah. Engke panggil si Abah ulah di beja-beja Ya nya. heuh atuh moal. Oh, tenang we. Cuk, ada gorengan teh mana ning teh depi-depi teh aduh kakak lapar we ieu teh. Suka teh dianteurkeun ku ece ka ditu. Pan tadi Abah dititipkeun ku abi teh ka si Cimot. Nu Abah ya kade cenah eta satap simpangkeun. Maka mana atuh si Cimot jigna nya ku kitu-kitu teuing eta teh si Cimot teh. Wah, eta mah buah-buah eta mah geus moal nyalah atuh si Cimot mah. Papangijeng babaturan da gede mah wa. Si Jana mah nyalah eta teh barudak itu mah. Pasti. Akan baca disuruh lah tuh kayak itu ah. Sudah ada papangnya di jalan. Baca kayak itu dia. Nya tuh bah ge atuh kitu mah. Pasti bah mau teh ka dieu da ieu. Heeh, teangan deui lah sekalian. Nah, bah. Nah, pasti jangan mau teh ka dieu, urang ka dieu dan tadi ka dieu. Itu geningan. Si Abah. Kumaha ieu? Agus ya. Terus ya. Ada. Tanggung jawab ya duaan ya. Heeh, Tanggung jawab lah. bantuan paling Tanggung jawab. Heeh. Itu kan di dalahar pisan ge. Aduh, geuning di dalahar. Wah. Kurang lapar kieu ngadaguan di sawah. Pasakan ka wa eta mah kope aku bawa lah. Ah, barudak. Saat tadi nu mawana ka dieu? Ieu teh Cimot wa. tah eta teh mot. Punten, gua lain nyaho, lain bisa. Kan ai pelaturanna nama eta teh katitipan teh ku urang kudu disampekeun. Lantaran eta teh titipan teh kasih Abah ka ditu ka sawah. Ayo ayeuna datang nu ieu nu menta. Tah kumaneh dibikeun ka dieu teh. Jadi ieu deui sangeunahna we abongkeunna barang batur. Kumaneh ulah sarwana. Tah engke deui lamun aya nu kitu kumaneh tapi kangke oge aing moal haram eta teh hukumna teh ngadahar barang batur teh geuning. Wa, heueuh atuh wing geus kumaha geus kajadian wa, wing hampura we nya wa. Bah, Bah, hampura lain teh inget ka Abah. Kahiji jauh neangan sawahna di mana teu kapanggih. Kaduana dipegat ya cenah lalapar karunya. Bah, Hampura we tak dibikeun hampura wah. Lapar. Abah deui.
Bah hampurannya, wih enggak geus kapalang tuh udah bang geus beak, ayo nama tuh hampura Heeh, geus eta mah. Hampuranya. Muasa kali-kali deui, Berarti wah, eta mah lain hak apa?